Ibarat mega berembelah ulon ngempur hurung di retamaga nang tawing rasa kaanu harita ini jadi bingung saupami eta nu jadi putusan geuning tresna pulasan bang doa mugi anjeun bagja ati sok sanajan teu ngahiji diri tinggal anjeun anu indit najan pamit tapi karasana pahit beri waktu ngagulanggap perka tresna disebut dosa.